Tumis kacang campur tempe. Halo barudak. Heueuh da geus lila tara pusak-pasak. Sok meuli instan we nyaeta atuh barudak. Ari masak teh sok bingung arek masak naon kitu. Ari teu masak da geuninganan eueuh konteneun oge. Ari masak nyaeta atuh ngadaharna mah teu sabaraha tapi capena luar biasa. Tapi kangen oge tumis kacang dicampur jeung tempe teh barudak. Lanjut ti dieu tempena jeung kacangna digorengkeun nya. Kusabab tempena teu kabeh ditumisna tanu ieu digoreng nu sabelah deuna nya. Lanjut sanggeus ngagoreng tempe ti dieu digebruskeun bawangna digoreng heula nya diaduk-aduk supaya asak teu poho make cabe oge. Tah lanjut kacang anu ngagorengna dibahekeun nya digebruskeun teu poho dibumbuan oge dicayan saeutik make kecap saeutik nya supaya warnana teh glowing kitu tah barudak teu pias teuing. Tah ayeuna mah geus asak nya tumis tempe jeung kacangna.